Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ba'da salam qabla kalam balik dirang kipayun ulam sami-sami puji syukur Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ulam sadaya yang irodah ya Allah subhanahu wa ta'ala dina yisa'ah biasa kehadiran karena ieu majelis ta'lim. Mugi-mugi ieu teh masih ngajantankeun ciri bahwa urang teh nanti diangkatkeun harkat martabat mumpul pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam biasa meminta dibacarakeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh para ulama para sahabat para tabi'in oleh kesadaran alur turun karena ajaran mantan demi kaya yaumil kiamat. Hiji ciri bukti bahwa urang sararea paling terus mahabbah ngayakinkeun percaya karena anu disebut Nabi akhir zaman khatamin nabiyyin anu bakal nyafaatan kalau sadaya jalan kiamat. Jadi dalam mampu mah memang kahayang mah masing-masing gimana kayaknya ya. Dan lamun dan mampu malah sampai ke minimal kurang sasaran ya. Seperti diayakan di tiap-tiap masjid. Ya mudah-mudahan baik dina pada wakosna kurang sadaya masih biasa kehadiran. Oke dina kehadiran teh ulah rasa kapaksa. Kudu laras-laras ngarasa bunga. Naon sabab moal mungkin aya alam dunya berikut pangeusinan lamun Allah taala memerintahkeun nurungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da ayana urang teh syariat kulantaran tidak mana Kanjeng Nabi. Moal mungkin aya urang lamun Allah taala teu nyiptakeun Kanjeng Nabi. Tetap banyak urang bersyukur ya, teu berterima kasih ka Kanjeng Nabi. Kan tenang urang moal nyaho agama Islam, moal nyaho kana kebenaran, lamun teu dilahirkeun Kanjeng Nabi. Syariat nyaho ngan bener, jeung nyaho ngan salah. Syariat bisa nyaho anu bakal ngeusian surga, jeung syariat anu bakal mere nyaho mana anu bakal ngeusian neraka. Teh urang dibejaan usaha ku Kanjeng Nabi hakikat nama syariat di para guru di para guru nanti sampai ke tembus di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mudah-mudahan di waktu nanti ulah sampai kaya pelet ulah ayat kali bahasa ayat ulang enam hadir. Nu padahal lamun sekurang dipikir urang boga maksud walimah juga biasa. Kali-kali bisa walimahan dilaksanakeun nu boga maksudna teu aya. Cing kira-kira hamar moal. Hamar. Kadang-kadang urang aya teh. Pang syukuran teh ieu mah tadi duitna di modalna urang rek gawe duit. Di tiap kiai ge bere duit misalkan. Lu 10 juta mer. Bayangna pang syukuran teh ieu mah urang rek gawe duit. Siga anu teu perlu. Kalau mereka paksa kayaknya itu padahal hadir mah penting. Dari hajat-hajat urang anu boga maksudna oge urang, nu rek syukuran oge urang mah urang teu hadir. Makanya di waktu Islam urang hadiran iman wae aya menu aya pangausan hadiran dari rasa hati bunga. Ya, syukur dengan rasa bunga ke Allah yang terangkan ku alat-alat posdiwan surga ka alam dunia yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun bisa mah mau amlankeun pangsaena ya. Pangsaena kan eta teu boga cenah urang mah gawe dicuci heula. Dibersihan amwalna anu sarai anu sarbeuni.
dan kawis orang takjim ka Kanjeng Rasul. Jeung Rasul jalmi anu agung, jalmi anu mulia. Bahkan disebut agungna Kanjeng Rasul lain ngumpul ku makhluk, bahkan Allah Subhanahu wa taala meningatkeun wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah nyalira anu ngadawukeun bahwa Kanjeng Rasul teh seorang yang agung. Bahkan jenengan anak Kanjeng Rasul dina tihang aras jerenekeun sareng jenengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dicukup kurang iman ke Allah, kurang iman ke Kanjeng Nabi. Ngan dicukup kurang iman ngumpul ke Kanjeng Nabi, lamun kurang teu didasari ku rasa cinta. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Dikaya-kaya teu sampurna iman alanjeun lamun anjeun can beuki mika cinta ka kaula, leuwih mika cinta tibatan kami jadi kulawarga, tibatan mika cinta kami jadi anak, tibatan mika cinta kana perkara-perkara anu sejen. Jadi lamun urang teu boga rasa cinta sama sakali ka Kanjeng Rasul, yakin iman urang teu sampurna. Kumaha barometerna keur ngukur ka cinta urang ka Kanjeng Rasul? Di antarana lamun sedatang waktu bulan mulu, kali-kali misalkan aya beban keur ka urang dibere beban teh saurang 500.000, misalkan urang sakurang teh terus urang dibere beban teh 500 seberapa? 200 100. Alhamdulillah 100 gini. Kali-kali anak kurang butuhkan karena eta duit 100.000 misalkan. Nalika kurang-kurang minta duit 100.000, jauh weh anu muliling ke biaya muludan minta di 100. Kira-kira ka mana ada duit dibikeun? Ka anak atau orang minta hubungan muludan? Berarti kurang teh berat karena muludan saya. Mudah-mudahan sini sampai bawah. Lamun sing pamajikan urang minta duit 100.000, terbalanya kali-kali datang menjelema anu minta kedulu dan 100.000. Sok we ku urang teh dibikeun. Misalkan ka anu muludan kira berapa pamajikan urang baleud atawa bunga? Wah, pas jelema baklok wae yun. Gitu. Pos di imah di barang angkat aya nu bijeun buya. Gitu. Sakuluna kudu diheulakeun teh kabutuhan keur ngagungkeun Kanjeng Nabi. Sababna urang boga rasa cinta ka Kanjeng Nabi. Sabab cinta perlu bukti. Seperti urang mika cinta ka hiji awewe manula aya aku juga sekarang. Kali-kali urang teh seorang perokok berat, misalkan ngomong teh wudu nya pegawaian, arek sare wudu, udang sare wudu. Eta geus adan gini masih wudu deui. Cenah cek tukang ngarokok, paniklat ngarokok teh di saat kadangnya suara adan cenah. Nah, sebabna dibarengan ku setan. Cek setan teh apa masih bisa teh meni deula, mata teh nikmat cenah. Ngadang sok aya jelema ngatos ngares ka rumah, terus di mana kadang adan kurang masuk yang rokok. Cenah sebabna nikmat cenah. Sedang dulu kendor apa geus dulu kendor. Masalah ya yakin di barang kusetannya. Kali-kali urang keluar kabogoh anu banget ketika hayang urang banget ketika bogoh urang. Cik kabogoh urang teh abdi mah bisa makan bicara teh hayang masuk ka ngarokok. Kali-kali urang tukang ngarokok. Cik kirang bae urang teruskeun ngarokok atawa rek nyemponan kahayang eta awal ketika bogoh urang. Sementara candura kena kedua atau hadapun awalnya tamah paling lah hadapun awalnya yang ada mau teh bu banget kok tapi bu seperti itu sekalipun berat keur ngalaksanakeun eta pertahanan ngahalangan hayang ngarokok lamun putar rasa bu mah asa hampa hadapun eta awalna kemungkinan bisa nahan moal ngarokok dan sebab awal teh tersebut karena tah lamun urang geus dasarna rasa cinta ka Kanjeng Rasul seberat apapun perintah anu parentahkeun ku Kanjeng Rasul
Insya Allah lamun urang buka dasar cinta kakang Rasul bakal bisa ngalaksanakeun. Insya Allah bakal berusaha tujuanna hayang bisa ngabanggakeun kanu janten junjungan urang sadaya yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Kanjeng Rasul teh usahakeun ku anjeun dan aku timpe udang laksanakeun salat sakeuna salat 2 rakaat. Urang karasana urang atau hafal melaksanakan tahajud. Kita pasti nama cakukuh can aya rasa cinta. Dalam kesenai aya rasa cinta, masa kaliwat sakali weh yakin urang bakal ngahukum kana diri urang. Ku lantaran kaliwat teu ngalaksanakeun pasunatan anu diparentahkeun ku Kanjeng Rasul. Seperti tahajud ya. Bujang-bujang hingga tahajud urang mah qobliyah ba'diyah masyaallah. Oh. Eta urang qobliyah ba'diyah. Awana teh eta salat ateul bujur hayang bali. Jika nanti ayah sirum naon teh dina karpet sirum lara. Assalamualaikum. Bu. Ayo geus kaluar kucungan ngalamun direkom cepetan. Siga teh buru-buru kaluar rek aya mere duit. Ayo nganteran duit. Eta mere ngalamun di luar. Masyaallah. Orang macam benar-benar punya rasa cinta ka Kanjeng Rasul. Dengan minta mudah-mudahan barokah takdir ka Kanjeng Nabi, barokah sasri maulid, mudah-mudahan sing ditambah-tambahkan cinta urang. Kumaha atuh cara asalkan urang ditambah-tambahkan cinta ka Kanjeng Rasul, diusahakeun kudu hafal. Dia data Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha ari Kanjeng Rasul? Naon istimewana, naon kelebihanna Kanjeng Rasul? Di mana tempatna? Jadi pangaosan. Lamun urang teu kaji moal hafal kumaha agungna Kanjeng Rasul, kumaha mulyana Kanjeng Rasul. Dan bisa ngahafal kana mulyana Kanjeng Rasul teh amin di pangajian. Makana ayeuna mun panen di mana-mana aya pangaosan, mun bisa mah berusaha ulah sampai ka ngaliwatkeun kesempatan sangkan urang mukuk dina hati urang bisa tambah-tambah kacinta urang ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kanjeng Rasul teh agung begitu saja ku Allah Subhanahu wa taala teh teu begitu saja diagungkeun ku Allah, tapi melalui proses-proses penderitaan jeung hinaan dipapada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mana di antarana di antawisna ulang cara singkat riwayat Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul teh anu janten ulama jenengan teh Raden Abdullah. Raden Abdullah teh putra Abdul Muthalib. Ieu salah sahiji jalmi anu kacida saena, anu kacida sobarna, margi nurna Kanjeng Rasul teh disimpen dina mun-munan Raden Abdullah sabeacan dipasikeun ka Kanjeng Rasul. Jeung Raden Abdullah nalika keur bujangan kulantaran kasep bari sae akhlakna seueur istri anu banget kacinta ka anjeunna. Naon matina make Raden Abdullah mah saupami mapah tengah wengi nalika teu kaayaan poe kakumpul mah teu aya listrik ngagebur cahaya tina salilana Raden Abdullah. Saupami anjeunna nu dicalik sareng ngarencangan anu sejenna ngagebur tina pamungtuna Raden Abdullah. Disaingakeun seueur istri anu kade gelowan ku Raden Abdullah. Sampai ka seueur-seueurna seueur jalmi anu ngalamar. Orang tua istri teh pada ngelamar ka Raden Abdul Muthalib hayang tiasa nikahkeun anu janten putrina ka Raden Abdullah. Kulantaran seueur teuing anu ngantri hayang non dinikah ku janten putrana riweuh ieu Raden Abdul Muthalib nya anjeunna munajat paminten ka Allah Subhanahu wa taala di antawisna kain petunjuk pi bojoeun anjeun teh pi bojoeun piminantueun anakna piminantueun anjeun teh pi bojoeun anak anjeun teh jenenganna yakni Siti Aminah. Begitu seueur anu ngalamar kadinya anak anjeun saha misalkan Khadijah. Oh anak kaula mah moal dikawinkeun ka Khadijah tapi rek dikawinkeun ka Aminah. Bahkan Raden Abdul Muthalib teu tenang di mana ayana Siti Aminah eta. Karek ini petunjuk jenenganna Aminah. Kulantaran geus muping bahwa pibojoeunna Raden Abdullah teh jenenganna Aminah, istri-istri di kota Mekah anu jenenganna anu sejen digentos namina adalah jantan Aminah. Di mana-mana Aminah. Nanyakeun saha ngaranna Aminah, itu Aminah. Naon sababna?
sapi hayang ditikah ku Raden Abdullah. Tidinya Raden Abdul Muthalib teras anjeunna munajat ka Allah yang ditepangkeun sareng panjenengan Aminah pinangkulna kenging petunjuk ternyata Aminah teh ayana di pasisian kota Mekah di padesaan urang. Naon pana disimpen di pasisian lantaran supaya terjaga tina sifat-sifat kamaksiatan. Maka pantes di urang oge hayam kampung leuwih mahal tibatan hayam kota. Rasa oge hayam kampung leuwih lezat tibatan hayam kota. Cek urang kampung beunang tukang apa artinya. Yang lahirna ditepangkeun di Raden Abdul Muthalib sareng Siti Aminah, singkat cerita ditikahkeun wahia Raden Abdullah ka Siti Aminah pas bertepatan dina wengi Jumaah. Begitu ditikahkeun Raden Abdullah ka Siti Aminah dina wengi harita keneh ngali langsung eta nurna Kangjeng Rasul anu aya tina mun-munan Raden Abdullah kana rahimna Siti Aminah. Janten nurna Kangjeng Rasul harita keneh langsung begitu asup teh super. Begitu asup langsung nampar dikersakakeun ku Allah Subhanahu wa taala harita keneh langsung mani nya langsung nganep. Dan nurna Kangjeng Rasul terus ngalih kana rahimna Siti Aminah. Begitu tos asasi teu aya men nya teu aya datang bulan ieu Raden Abdullah selaku suami ngagaduhan rasa tanggung jawab hayang ngabungahkeun nyambut kana janten putra anjeunna ngolok kana janten bojo muncul bahasa urang mah nyai kulantaran ternyata nyai teh geus hamil bapak teh aa teh hayang ngabungahkeun anak nalika lahir teh hayang walimahan teh ku korma anu pangsae-saena. Sedangkeun korma anu pangsaena teh teu aya di Mekah tapi aya teh di Madinah yang disebut korma ajwa. Kumaha cenah lamun kitu? Cenah atuh mesen we ka anu sanes cenah ari mesen bapak teh aa teh yakin hayang ngalaku sorangan ngenta widi berangkat ka Madinah ngalah korma lantaran ayeuna keur meujeuh nafsu arasa buah korma. Saur Siti Aminah manya akan urang teh masih kena panganten mun bisa makan we teh atuh geus ayeun kira-kira Yusua saeun hamil terus sterilisasi ngan kapan geus sono maklum anu anyar panganten. Sanajan eta Siti Aminah teu ngawidian tapi tetep Raden Abdullah ngolok hayang ngalakorma keur tujuanna nyambut kalahiran kang janten putrana nu ayeuna dididian Siti Aminah bari rasa berat oge lantaran nyaah kang janten cawe dibentuk manahna. Dididian Siti Aminah dina Yuswa nyincak sasa-sasa tengah berang langkung berangkat ka kota Madinah. Pas dongkang ka Madinah terus dibasakeun ku Allah Subhanahu wa taala dia Raden Abdullah kenging balahi yakni panyawat panas. Panyawat panas beuki dinten beuki panas dicana ka dokter dicana ka tabib ka dieu panas teh teu lungsur beut lamun kalam beuki panas. Tidinya Raden Abdullah ngagaduhan kayakinan mungkin prasangka ka Allah Subhanahu wa taala wa aing semua bisa balik di Mekah penyakit seperti ieu mah lain berbicara ke kalangan igri yang akhirna man kena nyempetkeun ngadamel serat kaum anu janten bojo muncul bahasa grama nyai hampura pilih bab pilih tiana aa keunah ubalahi ubikakeun ka kumaha kelasna di kota Madinah nyuhun ke dihaturkeun jeung sing sabar sing tabah nanti kana ibalahi itu ibaratna dilebetkeun eta si surat kana kota korma dan korma nama pos kenging ya. Si surat dilebetkeun dina kota korma dibungkus bahkan para kabilah anu di kota Mekah anu aya di kota Madinah diwatoskeun lamun teh mah kaula teh bisa balik pamikeun ieu kota kanu janten bojo kaula. Ternyata dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala ieu Raden Abdullah teh dibikakeun ka teterasan pupus di kota Madinah. Sedangkan Yuswa kanungan Siti Aminah teh nincak kana Yuswa 2 sasi. Wala mata mamin hamhi syahroni ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah. Nalika sampurna
hamil ngandung Siti Aminah yuswa 2 sasi, maka wafat pupus anu janten ramana di kota Madinah anu jenengan Raden Abdullah. Janten kami Rasul di saat yuswa 2 sasi dina rahim tos dikantung kuno janten rama. Ieu salah satu ujian di Allah pikeun kajami anu bade diangkatkeun martabat ka Allah. Urangna kanajan cek paribasana ayeuna geus teu boga bapa, minimal nalika budak ke alam dunya disambut kuno janten rama. Minimal pernah nyamuk pamunteuna sapertos kumaha kami janten rama. Minimal pernah ngasaan kasih sayang kami janten rama. Tapi kami Rasul mah bujang-bujang cek paripaos tengah biasa ningali kana pamunteuna dalah kuninga oge jenenganana anu janten rama teh teu terangeun kami Rasul. Naon artina mati begitu lungsul ka alam dunya tos teu aya amanah. Dina nalika yuswa sasasi ditepangan ku kami Nabi Adam alaihi salam sampai ka nalika bade budak ka alam dunya ducakan yuswa sasasi kandungan. Begitu kami Rasul pas alam sabina wong Senin waktu harita lungsur lahir ke alam dunia dipersatukan Allah Subhanahu wa taala, lahir teh bahan keayaan bersih uyang seperti bojo-bojo urang putih tapi istri bersih keayaan pisan kotor. Bahkan begitu lahir posisi kami Rasul dina keayaan seperti jaminan dari sujud ya. Sebatas sebagai sujud pas takana pamenteuna tangah ke langit seolah-olah nyimbolkeun bahwa nyebatkeun Allah anu Maha Agung ya. Jadi antawisna salah satu keagungan keistimewaan kami Rasul. Bahkan lain wungkul kitu sadayana masyarakat langit jeung masyarakat bumi nyambut gembira ku kalahiran Nabi akhir zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana biasana kota-kota bisa digireun kota Mekah, sakulilingan kota Mekah biasana masyarakat tinggal di saat bengi. Dina waktu lahir kami Rasul mah hadadak sadayana jadi caam di alam dunya, kota-kota bisa digireun kota Mekah sadayana katingali jelas. Bahkan seueur anu biasa diibadahan geus puluhan ribu tahun teu pernah parum eta seueur ku orang-orang kafir. Hari takene begitu lahir kami Rasul dadak sakala tasnya jadi parang. Bahkan istana anu sapertos ngagaduhan naon langit teh nyayotkeun gadunya dina mustika-mustika anu kasidaraheuna hari takene begitu lahir kami Rasul langsung roboh. Eta teh anu dipuja-puja ku orang-orang Yahudi waktu sarita. Jadi salah satu keagungan kami Rasul. Sadaya makhluk ngagungkeun bahkan maca takbir. Begitu lahir junjungan orang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang gembira berikut anu janten akhirna yakni jenengan Abdul Muthalib. Nah, hanya hiji anu ngarasa sedih waktu sarita lahir Kanjeng Rasul teh anu janten ibu emut anu janten caroge jane Raden Abdullah. Cek dina emutan anjeunna lamun teh bapakna ningali kaayaan putra anu saking kasetna anu saking saya berarti bingana kabayang kurang perasaan anu janten bojo di saat melahirkan kurang tos daya. Masya Allah kabayang kasedihan anjeunna. Tapi eta kasedih teu lami di bubungan ku Raden Abdul Muthalib anjeun Aminah teu ngarasa sedih teu ngarasa mamang keun ieu anak tanggung jawab kaula anak kaula pribadi. Begitu nalika anjeunna ngarta anu janten caroge sumping kapilah di Mekah nyana korma dina kota. Begitu dongkap eta kota cek eta Siti Aminah ieu teh disaha duka cenah ieu teh titipan ka Mustalila. Naon lebetna duka begitu dibuka ku Siti Aminah ternyata di lebetna teh korma aya sepucuk surat anu mana dina isi eta surat wahai Aminah istri Akang hapunten Akang dina sadulay ning palepatan da geuning ningali kaayaan sapertos ieu mah panyawate asa teu repot rupina pilih teh mah Akang terasa nyai sing tabah sing sabar panguruskeun putra Akang. Di antawis isi surat eta Raden Abdullah ka Siti Aminah. Eta bahasa Batak maca surat Siti Aminah beuki sedih manahna kacida pisan nalangsana ternyata geuning caroge teh pangateuwi teh parantos teu aya ngantungkeun di kota Madinah al-Munawwarah. Dicarak di Raden Abdul Muthalib Kanjeng Rasul tawaf di
sagideun Ka'bah disahinggakeun eta Ka'bah ngaluarkeun salat dina setiap penjuru, bahkan di antawisna aya salah sawios ucapan dina salah sawios iluna eta Ka'bah qad bulida nabiyul muhtador, bahkan dina saeueuna sudut anu ucapkeun laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun kapuping sadayana ku cepin Raden Abdul Muthalib sampai ke anjeunna ngarasa bengong kitu sabarna teh sapertos kumaha keagungan anu janten putra. Bahkan di antawisna nalika Kangjeng Rasul nincak kana yuswa pinten satahun langkung mencek bahasa ayeuna mah diajar apa yuswa berapa sih 12 bulan diajar ngapa tapi sering mereka halunya sering bumi. Raden Abdul Muthalib ditinggalikeun oleh Kangjeng Rasul menuju Makkah, bahkan dina luhureun makom Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Jika Kanjeng Rasul menuju Makkah geleka halu dina eta pas kalasa dina makom Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam diteuteuk ku Raden Abdul Muthalib nah nya itu jalmi anu agung anu bakal janten Nabi akhir zaman kapuping suanten Raden Abdul Muthalib wa hadza Muhammadun nabiyyun wa safiyun. Mencek bahasa urang mah wahai Abdul Muthalib ieu budak teh anu dibawa ku anjeun ka dieu teh jenengan teh Muhammad anu kacida saena nabi anu pangsaena jalmi anu pangsuci-sucina wa safiyun ishadu malaikati ani qad fatahtu lahu wajani fatahidu yaumahu hadala diulida bihi idan ila yaumil kiamah. Ishadu saksian kuarajin wahai para malaikat kami tidak umeta suatan sanyana ilmu Kangjeng Nabi Muhammad teh nyaeta jalmi maka kualatar lahirna Nabi akhir zaman maka kami anu agung bakal mukakeun sababeh budak-budak rahmat Allah jeung bakal ngagungkeun kana kelahiran Nabi akhir zaman nepi ka kiamat suanten anu kapuping Raden Abdul Muthalib wakos anjeunna ngasuh Kanjeng Rasul dina pelataran Ka'bah. Ya, pas kalasan wakos sarita Kanjeng Rasul dina luhureun makom Kanjeng Nabi Ibrahim. Da teu percaya kana hadis kecuali hadis sahih. Ya. Hadis-hadis bangsa ucapan-ucapan para ulama, ucapan-ucapan anu mengandung hikmah anu sanes kumaranehna teu percaya. Ya. Nu padahal dianjurkeun begitu lahir Kanjeng Rasul dia ditandai usadayana makhluk nu aya di alam dunia berikut di langit nyambut karena kedatangan kelahiran Kanjeng Rasul banyak orang selaku umatna teu daek kagungkeun ka Kanjeng Nabi. Batan urang cek paribasana kajeun teuing beak duit 10.000 ya 10.000 100.000 lu penting kurang buludan teu mampu ku sorangan ku sararea ya syukuran ka Kanjeng Rasul. Nah cukup lebih kadinya ya penderitaan Kanjeng Rasul begitu Kanjeng Rasul lahir ke alam dunia langsung dititipkeun da apakah sarita di kota Mekah nujar setiap bayi anu lahir teh ngainanganna ataupun nganenanana cek bahasa Rama sok dikulikeun ka jalmi anu sanes ya. Tadi Kanjeng Rasul oge dikulikeun nganenanana teh jane ka hiji jalmi anu kacida waktu sarita nuju sang sahat mencek bahasa Rama anu jenengan Siti Halimatus Sa'diyah. Ieu Siti Halimatus Sa'diyah begitu nyanda Kanjeng Rasul diinangan di anjeunna anu kadina anjeunna salilahna kacida kurusna begitu ngainangan Kanjeng Rasul ngadadak janten montok. Bahkan ingon-ingon anjeunna anu biasa laporan ala satahun sakali begitu Kanjeng Rasul diurus di bumina ngadadak satahun jadi 2 kali pemahar sampai ka baranahan sampai ka beunghar. Bahkan tempat anu dicicikan ku Kanjeng Rasul anu dari negari ngadadak jadi hararejo juju utara subur makmur ke mahrifah syariat Kanjeng Rasul diurus di bumina Siti Halimatus Sa'diyah. Begitu dincakana isu 4 tahun ieu Kanjeng Rasul dicandak deui ku Siti Halimah ka bumina sapertos biasa merenang diakrabkeun ditepangkeun jeung rencana-rencana sarius anjeunna Kanjeng Rasul biasa ameng sareng para rencanana biasana di kota Mekah lamun pengusaha teh dagangna sok bulan-bulan ka luar negeri nu disebut waktu sarita mah sok ka kota Sam. Jangan sok lami kadang tilu sasi pedagang teh bari ngalut dagangna nami arawi. Waktu sarita oge dikersakeun rencangan Kanjeng Rasul sadayana menuju mapan rombongan anu
janten ramana anu tos ari calon salami tilu sasi. Mun aya nu bahasa ina rek lebaran di kampung. Biasana sok arwi kapilah-kapilah. Sadayana pada mangkalikeun anu janten ramana kacing deui dina gurun pasir dan itu kan katingali jarak jauh oge. Alukan jalmi anu ngalir teh sok katingali debu anu ngepul kaluhur tina pegunungan teh. Sebab di ditu mah gurun pasir. Di dalam aya antara liwat teh aya hasut kaluhur. Katingali tebih kene oge. Tah ieu para pulang kalihna sadaya pada bunga ningali katingali aya debu anu ngepul kaluhur berarti rombongan anu janten lama-lama anu para bunga sadaya lumpatan rumah budak teh disuruh tahu kebayang kurang ya. Kan di rusuh ngiring data terang seperti kumaha tadi pada nawan nya. Lu padahal batu mah akan anu jadi bapak. Begitu sadaya tos pasang rok anu janten ramah-ramah masing-masing pada lompatan muru anu janten ramah. Bang langsung lompat langsung ngalotok anu janten ramah dirangkul ku janten ramah masing-masing. Kang Rasul sudah ningalikeun. Sadayana pada garuh ramah kan Rasul ngalikeun tiga daun ramah. Masyaallah, kabayang kurang. Sebenarnya bisa 4 tahun. Jadinya kami Rasul gerak kuih kami jalan ke ibuna bari gogorokan ma ari si bapak di mana? Bapak abdi teh di mana aya? Batu batu ninggalan bukan bapak ari abdi mana mau bantu bapak. Kasebih Kanjeng Rasul. Di barang kita lahir demi lahir bahkan cukup lebih ka ditu sampai ka Kanjeng Rasul dewasa sampai ka diangkat jadi nabi teu-teu pemerintahan Kanjeng Rasul. Sabab kira kupari bahasa semakin tinggi pohon menjulang, semakin deras angin yang menerpa. Lalu begitu luhur kedudukan kita jamin bakal makin gede. Musibah jeung balahi musibah kadulina. Ngan urang mah kadang-kala di saat diberi musibah ku Allah Subhanahu wa taala kakarek diberi mulia we. Jeung rasa ati asa pangeuing mah alam dunya. Teu dipikir kanikmatan anu dipaparinkeun ku Allah masih kena bisa ngiceu, masih kena bisa jarita, bisa gerak panangan jeung sampean. Nu dibaca teh mulia ka wajelna. Lain syukuran masyaallah alhamdulillah kakak diberi mulia. Tapi angka badan manusia masih kena berfungsi. Ku alantaran kurang kedaik syukur kana anu dipaparinkeun ku Allah kagedeikeun kana kupur nikmat kakarek diberi mulia, nu dicaritakeun teh mulia mah lain syukuranna nu akhirna kantan oleh dibikeun dicabut ku Allah, tapi penyakit anu sakit diberekeun ditambahan deui. Sabab naon? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Lamun urang semakin loba ngungkapkeun kasedih, ngungkapkeun penyakit, ngungkapkeun balahi anu tiba ka diri urang, lain mata balahi tapi bakal ditambahan ku Allah, sebaliknya kanikmatan dicabut ku Allah. Tapi kumaha tu cara nak pulang kakak diberi balahi cek bari masyarakat bisa ningali atau syukur bisa ngareka, syukuri anu masih kena bisa berfungsi, syukuri anu masih kena bisa tetap tidak diri kurang di antara untung sampai anggota badan kurang gesbeak tapi iman dan Islam masih tetap tidak diri kurang. Syukuri kurang anu aya tidak diri kurang, insyaallah balahi bakal leungit dicabut ku Allah, sebaliknya kanikmatan bakal ditambah ku Allah. Mudah-mudahan ayat akan Rasul kurang bisa ngece, bisa ngenteng ngaca diri, bahkan diantawisna lain kurang unggul jeung anu meurang teh panggil Rasul makan tenang leuwih dahsyat cocobana. Urang maka karek dibere hese usaha, karek dibere hese duit, karek dibere parasa, terus masyaallah mung nasib acan naudzubillah min mudah-mudahan Allah urang sadaya hadir di tempat yang pertolongan di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berdoa kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.